Gening aya pesan ieu teh ti si Neng Sundari. Eta Neng Sundari budakna Abah Google teh ya. Kang Yayan abdi Neng Sundari putrina Abah Google tea abdi teh kangen ka Kang Yayan hoyong neraskeun hanca diajar basa Sunda tea. Aduh kayak kan sabalah. Ieu kumaha? Tepung rasana tapi bisi nu teu barisan bahasa Sunda ye, kumaha hartina bahasa Indonesia na cing so. Yayan, saya sedang minum teh putri Sundari Abah Google. Saya ingin minum teh dengan Kang Yayan ingin melanjutkan belajar bahasa Inggris. Di Bali kayak yang diajar bahasa Inggris tuh. Kudu nage sing kuring diajar bahasa Inggris tuh. Eta jadi minum teh, tea, urang mana aya kecap tea tuh. Jadi teh ya ngapana teh. Oke lah lamun geus lancar ya narjamahkeun tina bahasa Sunda kana bahasa Indonesia kare ke di papakeun bahasa Inggris ngalatih ya kita ngalatih ieu bahasa Inggris. Yayan, saya sedang minum teh putri Sundari Abah Google. Saya ingin minum teh dengan Kang Yayan ingin melanjutkan belajar bahasa Inggris. Kamari dina video anu tos diupload kamari Neng Sundari teh parantos diajar paribasa Sunda anu mimitina huruf A sareng B. Ayeuna urang teraskeun cenah yeuh tah tina huruf C nama aya caang bulan dadamaran. Cing sok baca Neng. Sing bener tong ngageuleung macana. Caang bulan dadamaran hartina migawe hal anu teu diperlukeun deui. Teu diperlukeun deui. Aduh saha ieu teh ngawangkung aduh ampun omeana. Caang bulan dadamaran gitu sih mantes hartina migawe hal anu teu diperlukeun deui. Ai titik mah kitu tah diperlukeun deui. Cing hartina kana bahasa Indonesia ke naon? Bulan yang cerah itu cerah. Berarti lakukan hal-hal yang tidak Anda butuhkan lagi. Naon itu? Bulan yang cerah itu cerahnya. Caang bulan dadamaran. Berarti lakukan hal-hal yang tidak Anda butuhkan lagi. Rek naon ngalakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan. Migawe. Oh, migawe kuduna teh melakukan hal-hal yang tidak Anda butuhkan kitu meureun. Cuma jadi sabrul ah. Sok terus Neng, baca deh ya. Cai di hilir mah kumaha tigirangna hartina rahayat sok nyontok kalakuan pamimpinna. Bener, rada mengesan. Cing hartina Neng. Air di hilir adalah apa yang saya rasakan. Berarti, orang-orang kadang-kadang meniru tindakan para pemimpin mereka. Nyambung mah halus ternyata air di hilir adalah apa yang saya rasakan. Saya di hilir mah kumaha tigirangna. Eta hungkul. Kuduna teh air di hilir tergantung air di hulu kitu meureun. Jadi air di hilir adalah apa yang saya rasakan. Asin. Akang Neng bade nyemutan heula ka anu lalajo ieu video kade ulah hilap like sareng subscribe-nya hehehe hatur nuhun. Ya, Neng akan menjadi yang pertama untuk menonton video ini. Tapi jangan lupa malas dengan subrek. Hehehe, terima kasih. Teruskeun masih kena tina cai sok baca deui.
Caina herang laukna benang hartina hasil maksud teu karana matak nyeri kana het batur atawa henteu karana nimbulkeun pacekcokan. Kana het batur. Kana hate batur. Aya ke bawah kene bahasa Inggrisna euy. Aduh, budak teh tah. Cing hartikeun dak euy. Dak. Neng Sundari. Airnya mengkilap bagi ikan. Berarti tujuannya adalah untuk tidak menimbulkan rasa sakit di hati orang lain atau menyebabkan konflik. Lain mengkilap meureun laukna herang, airnya bening. Ikannya tertangkap. Airnya mengkilap. Aduh, balik gimana? Kena ada karek sakitu bisa nah kerja ajar keneh malu karek 2 kali diajar gitu. Tah lain saya nama Campaka nama sok baca. Campaka jadi diremak hartina nu geulis urang lembur lain pantesna aya di dinya. Tapi nama geus alus nu geulis. Nu geulis urang lembur. Campaka jadi remak. Geus alus dina nama. Ngan dia dina ngahartikeun ya duh ngacabrol keneh cing ya. Campak ada di rumah, berarti orang-orang cantik lembur tidak layak untuk itu. Naon campak ada di rumah itu? Campak penyakit atau campak meureun? Cempaka ada di rumah. Cempaka ada di kebun. Rumah teh. Keliling kebun di rumah mah di semak-semak belukar. Lain naon rumah teh. Akang gelir nya komoneng hahaha. Rumah teh di leuweung lain leuweung da. Naon atuh. Ieu kumaha. Google merurang ini sieun. Akang gelir nya komoneng hahaha. Cing baca deui. Cecendek mandi Kiara hartina jalma leutik hayang mapadani anu beunghar atawa nu gede pangaruhna. Pangaruhna. Kiara mandi pendek, berarti orang yang lebih kecil ingin menjadi kaya atau memiliki pengaruh. Kenal bah eta nama teh. Ieu Kiara mandi pendek. Cecendek mandi Kiara. Nah jadi Kiara mandi pendek. Cecendek itu jadi pendek artinya teh. Gandeng gitu motor naon teh. Tah tina cema ieu nu pamungkas ye. Nu terakhir ye cing so. Baca heula. Kongo ku amis mun rek amis ge puhuna artina anak-anakna teu bager da kolotna oge henteu. Neng lain kongo congo. Sok balikan deui. Bener. Congo ku amis mun rek amis ge puhuna sok. Kongo ku amis mun rek amis ge puhuna artina anak-anakna teu bager da kolotna oge henteu. Ai hartina mah halus tah. Anak-anakna teu bager da kolotna henteu. Ane teh congo jadi kongo. Ampun teu bisa nyebut kayak gitu. Cing, Indonesia nih. Kongo oleh manis ge pohuna. Berarti anak-anaknya bukan dan juga orang tuanya. Teu arangeus kalimat teh. Manis ge pohuna. Aduh. Kenapa jadi keindah? Sata can dilajengkeun jadi penasaran ieu teh. Ari anu eta nu narjamahkeun neng eta swanten saha? Asa benten ning sanes swanten neng eta mah? Apan eta mah soanten pun biang. Oh. Tapi namina saha neng? Nami tuang ibu teh saha? Mama Indonesia Google-iyah. Oh. Google-iyah. Aduh, Google-iyah gitu kenaran gitu.
Ta ieu mah tina D ya, tina huruf D ya mimitina. Sok baca deui. Dibere sabuku menta sajengkal, dibere sajengkal menta sadepa, Halus. artina kusabab dibere het ngadadak Hate. loba pamentana. Dibere hate eta hungkul tadi can bisaeun keneh nyebut hate euy. Halus teh luhurna mah. Artina Kemudian ayah saya meminta sesuatu, lalu beberapa meminta sesuatu. Berarti karena mereka benci, mereka punya banyak pendukung. maknya mereka benci banyak pendukung gitu kemarin. Kita diberi sabuku minta sajengkal. Kemudian ayah saya meminta sesuatu, lalu beberapa meminta sesuatu. Diberi sabuku minta sajengkal, diberi sajengkal minta jadi sesuatu itu bisa nya. Kusabab diberi hate ngadadak ke bapak minta. Karena mereka benci, mereka punya banyak pendukung. Naon? Neng Sundari atau setelah diajar bahasa Sunda nah, itu gerohan lemput gegero hela kadito. Mana ditagih gero heula? Neng tos heula tuh nya, neng eta si mama tos ieu miwarang gegero. Nuhun atuh Kang Neng bade gegero heula sakantenan bade ibak heula awas akang ulah nong nyepukuk hahaha.